kerajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikan ku tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ieu baralik deui roh ka masing-masing tidinya ka kararudang digiring ka mahsyar. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu saha nu jadi raja poe ieu ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi presiden hayang jadi raja udang coba raja ngaku henteu sia jadi raja ditantangkan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum saha nu jadi raja poe ieu coba buktikan coba raja-raja Soeharto lulumpatan Bung Kajahoan Bung Karno sarua bae wabe lulumpatan tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya. Gus kenapa enggak lari? Saya ngeraba lari udah saya pertanggungjawabkan kok. Katanya korupsi bola get siapa bilang itu anak-anak aja nggak beres itu anak-anak. Udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan. Tenang Gus. Jet saya mau kumaha gitu. Dah bangsa John Kennedy, bangsa Bill Clinton, bangsa George Gebus, guys kucar kacir ujian ada. Bangsa Charles kucar kacir kabeh ge. Embung nyana teh disebut raja ditantangkan ku Gusti Allah. Iya aya. Walahul mulku. Allah nu boga karajaan. Setelah ditiup sangkala ku malaikat Israfil buaralik deui roh tangan ku Gusti Allah limanil mulkul ya boro-boro bupati gubernur raja RT DRT kucar kacir kapacirit RT dirinya sebabnya lagi raja RT teh raja sa RT nya nanti ya aduh letak ceknya nanti laporan ke aing pan raja ngaranna aduh digaji henteu wilayah naleti di akhirat dia dituntut sia RT raja waktu di dunia kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT sadaya-daya guys sadaya-daya eta ceplokan lurah dikamanakeun ku sia waduh abdi atuh tama diajak ieu ku lurah mana lurah sia limanil mulkul yaum ngomong sia cek Gusti Allah wahai raja-raja dunia ngomong limanil mulkul yaum raja poe saha nu jadi raja ngomongnya lillah nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah siang aku jadi raja henteu pernah jadi raja sakedeung bakal ditanya sia ku aing sia jadi lurah sabaraha periode 2 ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia udah banyak ka rakyat sia bae di mana sia jadi raja waktu di dunia sia jadi lurah di kerajaan mana Sindang Asih sia Sindang Panon sia Sindang si Sindangan macam-macam SKB ya Sukamantri. Nah rakyat sia ya kumaha coba aing tanya ke rakyat langsung malaikat ku Gusti Allah kita ngumpulkeun rakyat Sukamantri kita ngumpulkeun rakyat Sindang Asih Sindang Panon ku Cikupa terus berbagai desa-desa ditanya hai rakyat sia bener baheula di kerajaan ku raja eta benar ngaku sia karena kerajaan ngaku beres tante tah sia waktu di kerajaan ku eta ento tinggal nyeret bae seret ya Allah mat camat merene sih do perang bau camat dah merene aja merempat aduh geus teh daya teh upaya camat aduh sabaraha tahun sia jadi camat
jeung di mana bae sia jadi camat. Waduh geus hese ngomong tah pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia aing moal nanya siana dek nanya rakyat na bae ketika sia mimpin rakyat bener jeung teu benerna kenyataan anak kumaha cak rakyat bae cekcok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro kitu kene bupati tanya sabaraha periode taya kumaha rakyat cekcok antara nu pro jeung nu teu pro bupati gubernur presiden gitu kene wow atuh rame di jatuh puguh nu mandak cek ku sialat cece al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kunci ku aing sungut sia rame teuing kunci be al yauma dina payeun nakhtimu ala afwahihim sungutna dikunci jetrek teu bisa ngaromong sebabnya ngahelah geus nu ditanya teh leungeun aidihim wa tashhadu arjuluhum suku setelah rakyatna ditanya haha ieu ke bakal diproses satu persatu nu kaliwat masya Allah karim dek ditanya tentang kepemimpinan anak ieu teh kitu adil atau hianat sebab semboyanana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat nyata atau henteu dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat ditanya ke rakyat Pasar Kemis hai Pasar Kemis ketika mana dipimpin ku seorang bupati nah ieu kumaha ieu jalan rarapih tante lain sia lain ku ari nanya na bego dah ditanya sarana pendidikan bentuknya sekolah timimiti SD datang ke universitas kumaha sarana agama birokrasina dipersulit apa henteu adil atau zalim atau hianat tanya seorang gitu kontraktor sini Pak Wijo kamu sebagai kontraktor betul bidang apa kamu bidang pembangunan Pak bagaimana ketika kamu memohon SK lancar atau tidak aduh Pak puyeng Pak kenapa kamu puyeng transaksinya bukan di kantor Pak bukan di kantor ya malaikat di mana puncak kenapa tidak di kantor terlalu kecil apanya hasilnya iya bakal beres ditanya sedetil mungkin ieu teh jang rakyat ditanya apakah dipersulit apakah dipergampang dipermudah pancena untuk rakyat birokrasi perdagangan anak birokrasi perpolitikan anak tah ieu bakal ditanya dipermudah apa dipersulit kaum buruh ke dikumpulkeun Mene hirup tahun sabaraha 2013 status abdi buruh di pabrik mana Cingluh bagaimana ketika kamu mau masuk kerja dipergampang apa dipermudah buruh bakal ditanya bagaimana pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh dipermudah apa dipersulit yang bakal ditanya tim mimiti RT na lurahna datang ka urusan kitu pagawean anak wah geus kabeh sing cariot limadil bulkul yaum bae anu jadi raja ku aing deuk ditata deuk ditanya deuk diteliti coba nu menge kabeh waduh geus arembung disebut raja-raja begitu kaharep itu SBY halo Pak ulah halo aing ge doh puyeng ya aing ya teu bisa di halo limanil mulkul yaum poe ieu saha nu jari raja lillah
kulantaran aing nu jari-jari siap pernah jadi raja di dunia sabaraha periode SBA 2. Ditanya ku aing rakyat Indonesia ti Sabang sampai Merauke 135 juta penduduk Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabaraha meureun. Tanya kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY. Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah, apa dipersulit? Wah, depan, maju. Waduh, cak depan sial aja. Emang sial siapa? Kumaha keberadaan rakyat anu harayang ke Mekah dipermudah, birokrasina apa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depak teh kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya. Harus menunggu kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun. Bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya, bakal ditanya birokrasi, berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing dijebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tadinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat. Geus. Hampurang ke mah tetep bae diseuseuh bae digubiag, jauh gubiag sia. Moal nyaho sia digubiag. Gubrug. Nana gubiag eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos itu gubiag. Baheula. Digubiag. Yes, digubiag di neraka jahanam. Masya Allah. Iyalah hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat di Rabbul Jalil terakhir engke nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas atapkan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah. Aing bakal nuntut ka sia. Geus titik, bakal jasang ke tah ayatna ieu. Walahul mulku yauma yunfakhu sur. Allah karim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Bejakeun ku anjeun Muhammad anadu, apakah kaula, apakah kami kabehan ngaibadahan gitu kasalian Allah kana pangeran, yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan, teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun. Diibadahan teu ngamangpaatkeun, diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana. Boro-boro jang ngarizkian batur, boro-boro jang nyalametkeun batur, pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge jam moal ku kumaha. Patung diome ku urang, patung ku urang dikukumakeun ieu. Sapira patung atuh. Nah iyalah mala yang fauna wala yadurruna. Diibadahan sakitu teu diibadahan sakitu. Mangpaatna, madaratna. Diibadahan sugan ngamangpaatkeun, diantepkeun sugan ngamadaratkeun. Tuh teu sapira batu. Bejakeun coba Muhammad. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad, anad'u, apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun. Wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa jahiliyah, dibalikeun ka musyrikin deui nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah, sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam, kuari kudu balik deui ka ditu. Bejakeun manya kudu kos kitu. Ulah artina mah inkari. Eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hayron, kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hayron, bingung teu nyaho arah. Jelema anu kasarung, jelema anu kasasar,
jelema aya di tengah-tengah leuweung, jelema aya di tengah-tengah huma, di tengah-tengah daratan atawa di gurun. Nyana teh nya hojalan, mana kaler, mana kidul, mana wetan, mana kulon, ngaranna kapahung. Teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran? Katulimbeng. Percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah. Jadi geus lalaki teu nyandung katulimbeng. Aduh, teu nya hojalan. Ege cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung tadi itu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki, mun awewe. Kebeneran iya teh anu katulimbengna awewe atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal belah mana. Masya Allah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng, jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq, bahaya ye kudu ngaibadahan ka patung. Bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodik ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tama jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana neuk ka Serang. Kasarang nek jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh sat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae, pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka hijrah ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu, ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh Aisyah teh ieu kunaon kikieun bae ieu lalakon hirup aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bea, judi kedua kali mobil ku sia digadekeun, judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan. Emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang. Eta kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan. Lah, loba omong. Sia-sia aing. Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakubaga kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Henteu happy. Waduh, Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram, tama minuman kos kitu mah geus paling ieu bae tuh Sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta. Ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah. Tidak menghayal minuman kos kitu mah. Hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka. Larak geus neraka buah pamoyang sia bae. Teu bisa dituduhkeun ta eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema.
ketulimbang dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah Masya Allah ceng abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh tah ieu sia aya tadi didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikeunna aja aing mah garila emang kunaon gitu bah atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae ping-ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo-ondo Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu di pengkolan coba dah tepok ka ditu tepok ditempok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun keur rumah keur asupna umur sabaraha keur asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan tamat aduh tah eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu hese engkena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kos bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nya bae tah eta ngaranna katulimbang budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbang nasihatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon kitu bah eta mah jang aing leuwih berat mah bapak bloon jasa tah mah tadi nasihatan ku kolot mah Masya Allah jang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak ka ditu na ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus ka ditu na dat kawin beres jahayang ka dinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah kan hese tah salat bae ge can bisa didikaneun makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena muridna pamajikan eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese teh kadenge ku sia kadenge tuh pas salakina hayang nyandung pas ngaji kiai ngabahas nyandung datang ka imah kadenge teh ku sia dah sekongkol tah mah kajen kuku mah ge pajar persekongkolan aduh Masya Allah hese bae pamajikan teh hese bae Masya Allah pokoknya ngadidik pamajikan hese bae guys lamun aya jelema bisa ngadidik pamajikan bo tama saluhureun wali teh mah hese pamajikan ya Allah tapi lalaunan ja makhluk Allah keneh pamajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu tah apakah
kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal mah kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'ulahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tetep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna pikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka pan teu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil Allah lantaran aya dadamelanana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna beureum kumaha kurang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum kurang pahit eta cai kopi teh warnana hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina tiheula nu miheulan kasipatan ku bako tetep pandari tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniyat kudratirat ieu Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngaranna dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya urang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara berarti boga rasa dideleukeun tah supaya boga rasa di lain eta bae rasa dideleukeun rasa didengekeun rasa digerakeun rasa diperhatikeun eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara eta mah hiji ka ditu mah asa didengekeun asa dideleukeun asa diperhatikeun asa diintip bae ku Gusti Allah perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah boga rasa eta tah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya kudu Islam narapi iman narapi naik kakarat moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah naleukeun aing ye Allah naleukeun aing gua aing didaleukeun ku Allah aju aing didaleukeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibendu ku Gusti Allah atuh aya kitu mah aing meureun suluh neraka lah kajenna keuna jadi suluh neraka lah laon pan eta moal daek lamun jelema geus boga rasa dideleukeun didengekeun diperhatikeun ta eta teh luhur berarti
izin ka Gusti Allah, sieun ka Gusti Allah harapan anak sieun jeung isina beuki tinggi sabodo aing mah dibenduk ku makhluk basa pira makhluk nu penting ulah dibenduk ku Gusti Allah, dipuji ku jelema mah lah kuari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan teu aing mah hiji we Allah tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan-tahapan ulah tahapan aya nu nuduhkeun ceng ye wudu nu bagus mah kieu piki ngaranna ceng salat nu bagus mah kieu piki ngaranna sok dek make riyad dek make takrib dek make fatul muin kuadituna make raudhah make tuhfah niayah silakan tak jang Islam kuari iman mulai tina iman urang lalagaan heula make lisan kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti terus ditungtun kudu aya guru kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guruna guru nu mursyid sing hade kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun sah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pan bloon eta kos kitu nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah maksudnya supaya dunia supaya penghormatan supaya zikir hiji Allah lobaan Allah sorangan Allah supaya datang kadinya anta budak kaannaka tarah wa illam takun tarah kaannahu yarah supaya datang kadinya kudu boga guru daya nu nuduhkeun nah ieu jelema kapahung jelema teh ieu teh katulimbang lamun geus aya nu nuduhkeun embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang geus puguh aya kiai nu nuduhkeun nyana kiai katulimbang teh jelema teh katulimbang teh jelema teh ulah ngridit doh ulah ngridit wae set ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema ulah ada deposito sia teh mah aya anakan jak tiba heula ge duit mah tilok anakan nu anakan mah bebek sia kunaon teh yalah nu sararese kuari usaha mah katulimbang teh mah nu kos kitu ngaranna ulah mabok atuh haram mabok we katulimbang teh jelema geus aya pituduh tapi tetep bae nya anak mung ngadengikeun pituduh mung nuturkeun pituduh ulah zina atuh tapi zina we katulimbang hei para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modar keur kos kitu asana di akhirat dikarabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak bae ta kiai katulimbang ta kos kitu tah kula mah nanya bae kira-kira lobaan nu katulimbang tah lobaan nu henteu tuh atuh emang nyana ieu nu katulimbang Allah pas ke tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan 1 titiknya belah sana 2 sana 3 sana dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan silakan laksanakan siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil sana sekian personil hati-hati caranya tak diberi untuk mengamankan negara berangkat Panglima ngontrol dan Panglima mah teu nyahoan Medan
atuh teh nyahoon Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoon di mana Cikupa teh nyahoon ya Panglima mah di ditu bae di luhur tah mah biasa bae bangsa Kurawa prajurit dihandap bos disebar supaya ulah uruhara Panglima ngontrol begitu ngontrol nyanet teh nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan dena ka dieu oh ye hiji nu beladi kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung pituduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing geus datang deui ka si aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana datang deui ka dieu nya Ki ulan tempat hiburan di mana kan tadi geus dituduhkeun cak anak pengkolan di dieu imah eta imah aki aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan tambah kuburan Ki eta tempat hiburan masa kuburan cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap ngaco si aki banyak kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil nah kula ieu teh nyaho ye jejak arahna ye ka mana ye tempat hiburan camat Ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampilin kugu eta buaplok alhamdulillah cak si aki emang karak ditampilin alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih jelema ye kencak warisian Ki tempat hiburan di mana eta di dia tampilin deh kencak joger alhamdulillah di talian si aki tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain jeung ulama tah lain lamun kiai ieu atuh aing bahaya caknya lain aya pikiran mah kos kitu aya polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya sebab dianggapna kiai mah deket ka Allah kecuali Kiai Golkar kalian gunyana diseret dibawa ke istana laporan Tuan Raja ya eta sa aki-aki jaga kena hudang begitu hudang raja langsung nangkep wah cak Panglima aing ya bahaya cium tangan raja kiai wah bener baik cilaka cek Tuan Raja buka tuh bener asana nasib aing mah ieu mah geus diturunkeun ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun aduh tapi panaing mah nu jelas mandek laporan bae ke Tuan Raja dan dek mangga Tuan Raja nyaho teh ieu henteu ieu Kiai Ibrahim bin Adham kiai di negara urang teh ieu dek nanya naon anjeun ka dieu urusan Islam urusan iman urusan ihsan ieu kiaina kunaon kumaha dina coba ka dieu laporan kunaon mantak dina nyana ngahinakeun abdi kunaon mah ngahinakeun anak
abdi pan ditugaskeun ku raja kita ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo ulah beneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nya kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan raja jeung panglima ku bodo-bodo teuing. Tuh Kiai mah kos kitu teh. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak kula. Sedangkeun kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot pasti luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan. Eta mah lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak stop raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cek. Hiburan bidadang bos. Ayo nanya hiburan ke budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan, amankan Dan. Tapi asup ka jero hate tuan raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan raramean. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Pamrih dekasa sebab non unsur hayang di alam unsur hayang dibere sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mak luruskeun itina panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah katulimbeng bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot mah kudu boga pikiran kos kitu raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mu'tasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teka beli mobil sama kos Fortuner tah kan bloon eta Kiai kos gitu tah
Tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja, nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram. Besi nasihat kula diojol jeung nasihat jeung hadiah haram kula mah. Kuari ulah coba-coba nasihat kula diojol jeung hadiah kula. Titik kula mah dek balik bae. Lantaran kula ka dieu diseret, kula seret deui ka ditu. Ulah cakur raja ulah. Aya tuh banyak seret deui. Sakumaha aslina bae kula mah geus pokona. Ente ieu mah nek dibawakeun kuda nu pang bagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teh hayang. Teh hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal. Sebab kuari mah geus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat. Ai kitu mah berarti rakyat teh rakyat lu teh dikayohkeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon. Wah malik deui bae ka aing. Mau dek kahormat, dek nuau ngaran-ngaran raja hormat tuh kos kitu mah. Ieu bagus kanyawan karak dihormat, dek kanyawan teu dihormat. Atur rakyat nu sejen meureun bahaya. Gas cak raja. Gas cak raja. Tuh gara-gara sia si panglima. Amalaya ieu nasehat cek jangan. Gas kula mah. Hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah. Dek dipersilahkan make kendaraan bagus teu hayang ka ulama. Mun teu daek nyeret kula mah dek lempang bae balik ka ditu. Henteu ulah kula mah dek balik. Wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu. Lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah. Kula mah geus moal robah. Tapi awalna ieu kos kieu geus hayang kula mah. Ulah balik kula mah. Wassalam. Tinggal raja bajeng panggil sia-sia. Cia tuh kula bantu ya. Di jalan kapanggih deui jeung wakil panglima. Stop. Berani-berani jelema cumplang-campling kieu ka istana. Istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu. Kudu nu make bintang, minimal bintang 7, puyang-puyang sia. Nya nama cicing saya abdi hamba Allah yang ngaranan sa hamba Allah baik sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui. Talian diseret deui ka istana. Lapor. Ya, cek Tuhan raja. Abdi mau sakitan. Saya teu beres si jelema. Coba udangkeun, begitu datang. Yo, kiai deui bae. Cak panglima sia. Ka wakil kunaon diseret eta? Emang kunaon? Kakarak balik ti dieu, nang nyeret aing. Aduh, cek mana aja ke aya perihal naon deui, nangtung. Dio ke. Lapar coba lapar ka. Kunaon ieu mantak diseret? Abdi menghormati tuan raja jeung istana. Sebab ieu keluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan. Wah. Ayo tetap kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang-campling tapi tetap kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui saha hamba Allah. Sakula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran kukula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja tetep caknyana hamba ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran kok hamba Allah bae. Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adham. Ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima, mun ditanyana lain ku raja, mun ditanyana lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adham.
komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasakula ngaku Ibrahim bin Adham. Nu matak teu ngaku kurang, nyana ngomong. Tidak tahu kamu, saya ini wakil panglima. Sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan, pasti cekula-kula diseret deui ka istana. Tah, titip cek Ibrahim bin Adham. Raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya anda sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekar kerajaan saha jurig. Tuh, jak raja pan kieu deui wae. Blabe ieu mah ya. Lepaskan deui. Cek wakil hampura tuan aja emang tadi geus di des di dieu. Tadi sanu nyeret panglima tuh sia kan silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adham tinggal raja panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu ye, urang dinasehatan mun lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus, berarti orang di mata rakyat sombong, berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub. Nah iya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif di koran kondusif, di TV kondusif, komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasim. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanana tuh bupati-bupati, jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta, nebusna maka sabaraha duit. Coba tuh nasehatan bupati anyar cek urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah tuh. Jangan ente kan milih tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Cak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok kabeh ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh, lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah, gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasim. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah. Asli embung dianterkeun dipuja-puja, istimewa lamun kos kitu dakwah teh. Mun teu diojol jeung pamere, teu diojol jeung hadiah, rapi dakwah teh. Nah ieulah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener, tapi geuninganan teu darekeun kana bener. Oh, urang nasehatna ojol. Lamun nu ngundangna nu sugih, nu bebereana gede buleudna. Lamun anu ngondang ka daerah mana ye? Daerah anu mah malah ieu mah kadinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan. Beak tekor atuh aing. Teu mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh. Nah, ieulah di negara urang teh bok-brok teh geus timimiti pedagang, pemerintah nomor hiji, pedagang, petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh.
Tapi orang masih aya kesempatan. Ya Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah, loba dosa. Pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru. Urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon takut orang Yahudi geus jahoeun jana langit mah ciptaan Allah, Nasrani sarua langit bumi ciptaan Allah. Anu ngabejakeun bahwa langit bumi ciptaan Allah Rasul teh bertugas di tengah bejakeun kade yeuh langit teh nyieun aing bejakeun cak Gusti Allah, bumi na nyieun aing bejakeun. Tak urang mah kuari jauh zamana jeung Kangjeng Nabi Adam, jauh jeung Kangjeng Nabi Idris, jauh jeung Kangjeng Nabi Nuh, jauh jeung Kangjeng Nabi Ibrahim, jeung Kangjeng Nabi Isa, jeung Kangjeng Nabi urang ge geus 1400 tahun. Tetapi urang mah dibere babari jasa dibere mudah. Urang mah iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanda bahwa urang moal pati-pati ku Allah dijieun jelema mukmin lamun teu rek ka surga. Jadi berarti ieu teh ahli surga ya. Nu nundutan ahli surga. Nu ahli surga bae geus macam-macam. Ahli surga. Ya moal aya di surga nu kafir moal aya nu mukmin. Ieu potongan-potongan ahli surga teh karya. Kada leuna laleus ahli surga Allah. Lantaran teu garablek duit. Ahli surga ya. Masya Allah. Allah teh alladzi khalaqas samawati wal bil haqq. Ya Allah. Demen teh lantaran dadamelan Allah tuh kumaha Allah bae. Makhluk nage atuh Kangjeng Nabi ya Kangjeng Nabi nage dadamelan Allah, langit bumi dadamelan Allah. Cek Allah tayap ka dieu gerage Muhammad ka dieu ka mana mun cek diomongkeun mah ka dieu ka luhur langit. Ieu atuh pan luhur langit nu ulah nyaritakeun luhur sapirana nyieun aing cek Allah teh geura ka dieu bae. Carana ya ku aing dikiriman Jibril tah make buruk datang ke Baitul Maqdis. Tidinya bawa ku Jibril, bawa naik plak 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 plak. Masya Allah sakicep bisa naik ke luhur langit, bisa turun deui. Ya Allah, bari papanggihan atuh babarinya kumaha Allah bae. Salian Kangjeng Nabi teh apa eueuh anu kaditu loba nu geus kadar itu teh naik dekat langit ke hiji, langit ke dua, langit ke tilu, langit ke opat, langit ke lima, datang ke langit ke genep ke tujuh gitu loba. Ngan kos kitu mata menang dicaritakeun. Tuh, jangan bae teh dibere kanikmatan ku Gusti Allah. Dibere kanikmatan ku Gusti Allah lantaran ibadah geus mantep jasa ka Gusti Allah kos Kangjeng Nabi. Eueuh sabakatul hiber-hiber acan resep kana dunia. Sama sekali lantaran di hati teh dunia jadi tenganggap karena dunia. Mun geus tenganggap karena dunia letik dunia teh urang mah nu matak dunia karasana gede nganggap tak anggapan urang dunia teh hebat eta nu ngahalangan urang ka Gusti Allah. Nganggap urang karena duit bermakna eta anu ngahalangan urang ka Gusti Allah. Ketika orang geus eueuh pandangan terhadap dunia letik dunia. Letik teh dunia teh ku nganggap jeung teu nganggap horeganan terhadap dunia. Bagi jelema-jelema nu geus teu nganggap kana dunia dipolong-pongkeun langit plek bisa neuleuh, plek bisa neuleuh, tak bisa neuleuh. Ya Allah, ya Rabbi. Ieu mah carita dongengna bae heula kos kitu tah dongeng. Ya urang mah datang ka modar geus moal ieu. Mau ada tiap potongan kredit kieu atuh budak. Kadananku teresep jasa kada dunia ulah-ulah ngeridit atuh.
mamala tempat cilaka. Ya Allah ya Rabbi, moal kebel hirup di dunia kunaon dibobolokotan ku paharaman, rugi amat atuh. Masya Allah karim. Nah, Gusti Allah teh alladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq kahiji. Nomor kedua Gusti Allah teh ingat Muhammad, yauma yaqulu kun fayakun. Gusti Allah teh nu bakal nyarita jaga di poe kiamat. Cak Gusti Allah kun, padahal mah henteu kudu ngomong kun. Gusti Allah ngan bahasa jang nyontohan ka makhluk. Bahasa Gusti Allah mah leuwih cepet tibatan kun. Ngan deui bahasa jang supaya kaharti deuk kawujudkeun maha kawasa Allah iwati bahasa kun. Ai kun mah aya kap aya nunan encan nyebutkeun datang ka nun ge Allah mah deuk ngawujudkeun wujud bae. Ngan ieu mah bahasa jang supaya kaharti. Ingat Muhammad, bejakeun ka kaum anjeun Gusti Allah teh di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi katut eusina oge nu bakal nyarita jaga caritaan Gusti Allah kun wujud sia kayaku cal warujud kabeh poe naon eta wa yaumul qiyamah etalah poe kiamat nu yaqulu lil khalqi umum geura narantu ta eta teh ngan sakadar bahasa padahal mah henteu kudu diomongkeun kun. Ngan ieu mah keur carita bahasa jang supaya kaharti poe eta lah nangadamel Gusti Allah bakal kiamat engke. Setelah kiamat diganti engke bumi sanggeus diganti. Nah, digiring di kuburan masing-masing ka mahsyar narangtung. Tah inget Muhammad tah poe eta teh nahieun aing. Bejakeun ka kaum anjeun supaya nyahoun di samping ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi oge bakal ngadamel yaumal kiamah engke. Saat engke ku aing ditarangtungkeun jelema kabeh dek dihisab satu persatu. Ya Allah ya Rabb. Hiji-hiji jelema urang ngadagoa sabaraha ribu tahun ke bakal nu mentek hayang paheula-heula ge manda teu make baju teu make calana narangtung kabeh jelema dek dihisab di kuburanana lempang mamawa amal masing-masing dibuktikan ku Gusti Allah engke ti kuburan masing-masing ka mahsyar teh bapanggulan jeung babawaan urang teh anu tatadina manggul amal bagus banggul amal bagus dibuktikan engke amal teh ku Gusti Allah teh. Nah tinggal anu garoreng bakal katempo ke ku urang di ditu. Jelema anu di dieuna maling embe ti kuburanana ka mahsyarnya nama manggul embe. Dipanggul embe bari sasada embe teh be. Cek ulah gadeng atuh aing isin ya. Cek langkonya tetep be sasada be. Atuh geus tambah siksa karena ge. Urang kanya kapanggih jeung geje. Ade tembe di papanggul ulah loba omong sia. Mamanggul embe ka mahsyar tuh. Oh coba lamun nu malingna urang terep sedangkan mahsyar teh ayana di Yerusalem tak eta teh ti terep ka Yerusalem lempang manggul embe onceng. Masya Allah Gusti Allah naku eta lamun maling embe lamun maling sapi dipanggil ti Cikupa ka Yerusalem jauh mamanggul sapi sasada sapina sasada mo kabeh nyareleuk Haji Encep manggil sapi manggul sapi teh kadeuleu urang bayangkeun ku urang
iyalah nu kudu dipikir ku urang, kudu ditapakuran ku arieuh ku urang, lantaran urang teh bakal nyorang ka ditu. Pemikiran urang teh ulah dipikirkeun kana masalah dunia sejenak. Mikiran kuari, mikiran isuk sakada dahareun kendaraan imah jang saayeunaeun. Tutup heula, pikir ka dimensi akhirat ka ditu. Urang bakalna dihudangkeun ti kubur, digiringkeun ka mahsyar, manggul amal-amal urang, manggul nu dikorupsi ku urang. Maling embe panggul, maling kebo panggul, maling sapi panggul, maling onta panggul, maling si mbak panggul. Aduh, nu maling motor, nu maling mobil diparangul ke dibukti-buktikan. Ya Allah ya Rabbi, wow, eta mah bupati nu korupsi, wah geus tah mah dijejeleh ke bakal. Gubernur nu korupsi can kaburu katobatan dijejeleh, dipapanggul engke. Sabaraha miliar nyana engke korupsi, ke bakal disuhun-suhun ku nyana di kieu-kieu. Dibuktikan rakyat kabeh bakal neuleuh je itu mah urah-urah. Tah mana? Aduh, sia ulah nanya aing. Eta naon nu dipanggul? SPPT. Dipanggul Gusti Allah. Aduh, inget kadinya mah peuheur. Iya. Inget Muhammad di samping aing ngadamel 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aing ngadamel yauma yaqulu kun fayakun. Paenaon eta? Pae kiamat. Urang ke bakal neuleuh, bakal nempo pimpinan-pimpinan urang. Nu korupsi kuari triliunan, miliaran kuari manyanangeunah bae engke bakal katembong ku urang. Maling kotok-kotok bakal nangke disusuhun ku nya kongkorongok bae deui ta kotok teh. Kahayang mah cicing kitu, cak nyana mah cicing atuh sia. Pan kongkorongok teh jelema nyari leuk. Kongkorongok pan nyari leuk kabeh. Aduh, geus deuk dikuwahakeun deui tah mah rapet ka awak urang. Ya Allah ya Rabbi, sing hade jasad teh. Ih, nangadamel aing. Aing ka pangeran teh cek Gusti Allah. Qaulul haq, ucapan Allah, dauhan Allah sangat hak, sangat benar. 2. 3. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Walau jeung tetep ka Gusti Allah ari karatuan ari karajaan yauma yunfakhu fis-sur, dina poe ditiup sangkalala, ditiup songsong anu geus dipasrahkeun ka malaikat Israfil. Nomor kahiji engke tiupan pertama kiamat, gunung-gunung tinggi menjulang hancur. Laut nu ngeplok acur kabeh, hutan-hutan belantara kabeh acur, dibalikeun buat paeh kabeh lenyap rata. Tiupan kedua geus disiapkeun ku malaikat Israfil, songsongna nu mantak dibahasakeunana model kornu. Kornu mah nu sok aya di luhur kebo teh naon ngaranna di dieu? Anduk dasar orang kampung nyaho kabeh. Tanduk. Tah jadi kos tanduk teh kieu. Maksudna ti dieuna gede, ka dieuna leutik. Eta songsong lain sa songsong, nah tarompet lain sa tarompet, orempet na horenganan seluruh ti mimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi urang aya di jero songsong eta. Wadah roh sagede kumaha ulah nyaritakeun sagede kumaha engke bae saksian, engke bae saksian ge urang bakal nareuleuh kabeh ge songsong eta. Ketika Gusti Allah ngainstruksikeun tiup cek Gusti Allah, ai Israfil tiup, wur baralik roh ka awakna masing-masing.
Aduh, nu di Pandeglang, nu di Serang, anu di Bandung, nu di Surabaya, nu di Singapura, nu Malaysia, wobe baralik dia teh salah teh. Roh nu geus ditiupkeun baralik dia pus langsung nyana kalaluar di kuburan masing-masing sing ari tek toge. Kalaluar kabeh. Iyalah pangeran hiji ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi, hati-hati. Nomor kaduana Allah ngadamel poe akhir yakni poe kiamat saat Allah nyarita kaun bakal warujud deui manusia. Nomor katiluna karajaan teh nu Gusti Allah lantaran saat eta teh dibuktikan ku tiupan malaikat Israfil langsung tiupan kedua ieu baralik deui roh ka masing-masing tidinya ka kararudang digiring ka mahsyar. Gusti Allah nyarita cek Gusti Allah limanil mulkul yaum, saha nu jadi raja poe ieu, saha nu jadi raja poe ieu. Ayo coba nu di dunia miliaran hayang jadi bupati, hayang jadi gubernur, hayang jadi presiden, hayang jadi raja. Udang coba raja, ngaku henteu sia jadi raja. Ditantangkan ku Gusti Allah limanil mulkul yaum. Saha nu jadi raja? Poe ieu coba buktikan coba raja-raja. Soeharto lulumpatan. Embung kanyahoan, Bung Karno sarua bae. Wabeh lulumpatan, tapi Gus Dur mah tenang mainnya namanya. Gus kenapa enggak lari? Saya ngerapa lari, udah saya pertanggungjawabkan kok. Katanya korupsi bola get siapa bilang? Itu anak-anak aja nggak beres itu anak-anak. Udah saya nanti mau ngobrol sama Tuhan. Tenang. Jet saya mau kumaha gitu. Bangsa John Kennedy, bangsa Bill Clinton, bangsa George W. Bush. Guys, kucar kacir ujian. Bangsa Charles kucar kacir kabeh ge. Embung nyana teh disebut raja, ditantangkan ku Gusti Allah. Iya ayat. Walahul mulku. Allah nu boga karajaan. Setelah ditiup sangkala ku malaikat Israfil buaralik di roh tantangan ku Gusti Allah. Limanil mulkul yaum, boro-boro bupati, gubernur, raja, RT, DRT kucar kacir. Kapacirit RT dirinya. Sebabnya lagi raja, RT teh raja. Raja sa RT nya nanti ya. Aduh, letaknya nanti. Laporan ke aing pan raja ngaranna. Aduh, digaji henteu. Wilayah naleutik di akhirat jadi tuntut. Sia RT raja waktu di dunia. Kumaha sia ngalaksanakeun tugas sia ketika sia jadi raja sa RT. Sadaya-daya, sadaya-daya. Eta ceplokan lurah dikamanakeun ku sia. Waduh, abdi atuh tama diajak ieu ku lurah. Mana lurah sia? Limanil mulkul yaum. Ngomong sia cek Gusti Allah. Wahai raja-raja dunia. Ngomong limanil mulkul yaum. Raja apa ieu saha nu jadi raja? Ngomongnya na lillah. Nu jadi raja poe ieu mah Gusti Allah. Siang aku jadi raja? Henteu pernah jadi raja. Sakedeung. Bakal ditanya sia ku aing. Sia jadi lurah sabaraha periode? 2. Ngaku henteu rakyat sia di urusan ku sia. Udah banyak ka rakyat sia bae. Di mana sia jadi raja waktu di dunia? Sia jadi lurah di kerajaan mana? Sindang Asih. Sia Sindang Panon. Sia Sindang si Sindangan. Macem-macem geus kabeh. Ya, Sukamantri. Nah, rakyat sia ya kumaha coba aing tanya ke rakyat langsung malaikat
berkat ku Gusti Allah kita ngumpulkan rakyat Sukamantri, kita ngumpulkan rakyat Sindang Asih, Sindang Panon, ke Cikupa, terus berbagai desa-desa ditanya, "Hai rakyat, sia bener baheula di kerajaan ku raja eta?" "Benar." "Ngaku sia kana kerajaan?" "Ngaku." "Beres tante tah sia waktu di kerajaan ku eta?" "Ento." Tinggal nyeret bae. Seret. Ya Allah. Mat, camat. Merene sih do. Orang bau camat dah. Merene aja merempon. Aduh. Kita daya tuh upaya camat. Aduh. Seberapa tahun sih jadi camat? Yang di mana bae sih jadi camat? Waduh, geus. Hese ngomong, tah pengakuan rakyat coba terhadap pimpinan sia. Aing mau nanya siana, dek nanya rakyat tabae. Ketika sia mimpin rakyat, bener jeung teu benerna kenyataan anak kumaha cak rakyat bae. Cekcok di dinya teh antara rakyat anu pro jeung nu teu pro. Kitu kene bupati tanya. Sabaraha periode taya kumaha rakyat cekcok antara nu pro jeung nu teu pro, bupati, gubernur, presiden gitu kene. Wow, atuh rame di jatuh puguh. Nu mantak cek Gusti Allah, cece. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kunci ku aing sungut sia rame teuing. Kunci be al-yauma dina bayin nakhtimu ala afwahihim. Sungutna dikunci jetrek. Teu bisa ngaromong sebabnya ngahelah. Geus nu ditanya teh leungeun. Aidihim wa tashhadu arjuluhum suku. Setelah rakyat-rakyatna ditanya, haha, ieu ke bakal diproses satu persatu. Lu kaliwat. Masya Allah karim. Dek ditanya tentang kepemimpinan anak ieu teh kitu adil atau hianat. Sebab semboyanana dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nyata atau henteu, dana APBD diturunkan untuk kebutuhan rakyat. Ditanya ke rakyat Pasar Kemis, "Hai Pasar Kemis, ketika mana dipimpin ku seorang bupati, nah ye kumaha ye jalan rarapi tante?" Lain sia lain ku ari nanya na bego. Dah ditanya sarana pendidikan, bentuknya sekolah timimiti SD, datang ke universitas kumaha ye? Sarana agama, birokrasina dipersulit apa henteu? Adil atau zalim atau hianat? Tanya seorang gitu kontraktor. "Sini Pak Wijo, kamu sebagai kontraktor?" "Betul." "Bidang apa kamu?" "Bidang pembangunan Pak." "Bagaimana ketika kamu memohon SK, lancar atau tidak?" "Aduh Pak, puyeng Pak." "Kenapa kamu puyeng?" "Transaksinya bukan di kantor Pak." "Bukan di kantor ya malaikat, di mana?" "Puncak." "Kenapa tidak di kantor?" "Terlalu kecil." "Kecil apanya?" "Hasilnya." Iya bakal beres. Ditanya sedetil mungkin. Ieu teh jang rakyat ditanya. Apakah dipersulit, apakah dipergampang, dipermudah? Pancena untuk rakyat. Birokrasi perdagangan anak, birokrasi perpolitikan anak, tah ieu bakal ditanya, dipermudah apa dipersulit? Kaum buruh ke dikumpulkan. Mana hirup tahun sabaraha? 2013. Status abdi buruh. Di pabrik mana? Cingluh. Bagaimana ketika kamu mau masuk kerja, dipergampang apa dipermudah? Iya, buruh bakal ditanya.
Bagaimana pembelaan-pembelaan dari pemerintah terhadap rakyat kaum buruh, dipermudah apa dipersulit? Yang bakal ditanya tim mimiti RT na lurahna datang ka urusan-urusan kitu pagaweanana. Wah, geus kabeh sing cariot libadil mulkul yaum. Bae anu jadi raja ku aing deuk ditata, deuk ditanya, deuk diteliti. Coba nu menge kabeh ge. Waduh, geus arembung disebut raja-raja. Begitu kaharep itu SBY. Halo Pak, ulah halo-halo aing ge doh, aing puyeng ge aing ge. Teu bisa di halo-halo. Limanil mulkul yaum, poe ieu saha nu jari raja? Lillah. Kulantaran aing nu jari raja, siap pernah jadi raja di dunia sabaraha periode SBY? 2. Ditanya ku aing rakyat Indonesia ti Sabang sampai Merauke. 135 juta penduduk Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Baheula tamah ku ari mah sabaraha meureun. Tanya kumaha keberadaan kepemimpinan presiden yang terhormat SBY. Tanya kabeh. Bagaimana tentang haji? Apa dipermudah apa dipersulit? Wah, depan maju. Cak depan sial aja. Emang sial siapa? Kumaha keberadaan rakyat anu harayang ka Mekah dipermudah, birokrasina apa dipersulit, pancena dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Atuh geus aya cek depak teh kesepakatan ini mah harus menunggu. Ya. Harus menunggu kalau yang muda dari 50 tahun, 10 tahun baru 50 tahun. Bagaimana kalau yang udah umurnya 60 tahun menunggu 10 tahun? Koit. Iya, bakal ditanya birokrasi, berbagai birokrasi. Limanil mulkul yaum. Geus bae sing dijebur ka neraka. Nu boga urusan-urusan tadinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ternyata mengabaikan rakyat, pengkhianat terhadap rakyat. Geus hampurang ke mah tetep bae diseuseuk bae digubiag, jauh gubiag sia. Moal nyawa sia digubiag. Gubrug. Nana gubiag eta. Bahasa Haji Ahadu eta kos itu gubiag. Baheula. Digubiag. Yes, digubiag di neraka jahanam. Masya Allah. Iyalah hakim terakhir, jaksa terakhir, meja hijau terakhir. Di dunia bisa nu salah dibenarkan, nu benar disalahkan. Di akhirat di Rabbul Jalil terakhir engke nu salah tetap salah, nu benar tetap benar. Bakal kanyahoan nu mantak urang lamun di dunia kuari tetuntas atapkan ke persidangan terakhir di Rabbul Jalil meja hijau Gusti Allah. Aing bakal nuntut ka sia. Geus titik, bakal jasang ke tah ayatna ieu. Walahul mulku yauma yunfakhu sur. Allah karim. Nomor keempatna alimul ghaibi wasyahadah. Gusti Allah teh anu maha uning kana nu gaib jeung anu syahadah nu hadir mah gobawa masuhida. Anu teu kadeuleu ku mata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleu jeung kauningan anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleu kanyahoan. Gusti Allah mah eueuh anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleu ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan. Nu mantak al-udbaqul al-udbi heran. Para jasa heranna cek Syekh Athaillah dina hikam. Jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya. Kurutak kertek dua aya di jero hate urang ge kanyahoan ku Gusti Allah lamun urang boga keyakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah, urang bakal izin terus ka Gusti Allah. Ketika urang aya izin di Gusti Allah, iman urang berarti luhur,
Ketika orang aya iman, orang hayang ibadah baik ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah orang. Aya nu senengna salat bae, aya nu senengna teh maca Quran bae, aya nu senengna teh maca shalawat bae, aya nu senengna zikir bae, anu senengna tafakur bae. Terserah kumaha kaseneng-kasenengna. Ya Allah mah maha uninga, urang sanajan diuk bege kieu ye, di jero hate urang ku ari keur uca acok. Cagat ya urang teh ai tatangga aing mah geus kabeli motor, aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teu kanyahoan. Kanyahoan. Di jero hate urang teh geus lumayan aing mah ieu perusahaan aya mobil aya imah aya pamajikan aya ja itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng. Atuh kanyahoan ku Gusti Allah. Kuno kolot mah kuno pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae. Kanyahoan bae. Kudu tag-kerteg urang lumayan nih cek urang aing digawe ieu teh rada basih di perizinan. Lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah. Ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel kasugih. Geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae. Nu penting beuteung aing dayut. Ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah kakara kertegna bae ge kanyahoan. Hi da kumaha ge atuh alimul ghaibi was ada. Yahuun jas. Nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan, beurang jeung peuting tah urang bakal isin bae ka Gusti Allah. Jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyahokeun dieu ku Gusti Allah. Urang beurang Allah nyahoan, urang peuting Allah nyahoan, urang keur lobaan ge Allah nyahoan, urang keur sorangan Allah nyahoan. Boro-boro zahirna batin urang ge nyahoeun, boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyahoeun. Aya gangguan naon ge nyahoeun. Gusti Allah mah nu gaib cak urang, Gusti Allah mah teu gaib. Eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah. Eueuh nu gaib. Nu madak jelema teh bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap. Ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah ebre eta teh. Cak urang gaib sateh, cak si fulan mah henteu. Cak si fulan gaib, cak si fulan nu ieu mah henteu. Lamun urang nyaritakeun kubur cak urang mah gaib, ya cak Kangjeng Nabi mah henteu. Lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib, teu kadeuleuh ku urang, jak ku Kangjeng Nabi mah kadeuleuhan. Nyaritakeun sorga nisbat di urang mah gaib lagi gaib da deui nyaho ge teh Kangjeng Nabi mah paningali teh gaib nisbat di Kangjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga cak Kangjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha nu dikanyahokeun ku kaula aya naon kitu kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleuh sorga nyaritakeun sorga kadeuleuh sorgana nu mantep ketika Kangjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha Kangjeng Nabi ngahulang sakadang breh Masjidil Aqsa aya tek. Coba lawangna sabaraha dihitungan ku nyen 1 2 3 4 5 dah sakean diarebenan eta teu gaib nisbat di Kangjeng Nabi mah. Nu matak gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho. Nu jibere nyaho mah teu gaib. Di ieu kagaiban nyaho kana gaib ge leuwih luhur deui. Padahal Al-Quran geus ngajelaskeun eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha Allah aya hambana nu dibere nyaho tentang gaib saha eta para nabi saha deui para wali Allah subhanahu wa ta'ala nya nangis embungeun jarita-jaritakeun geus kitu geus hiji kanikmatan besi dicabut ku Gusti Allah eta Allah mere kos kitu naon nambah keyakinan buat dirina model kos kieu bae eta urang mah pan lamun salat beti-beting wiridan di-beting ngantuk biasa tah mah emang manusia mah ngantuk komo seubeuh beuteung atuh ngantuk bae lain penting bae jabarang ngantuk bae emang sia eta mah meureun watek ngantuk kan nah ieu mah penting Allahu Akbar ku mantepna keyakinan ka Gusti Allah terasa aya Gusti Allah terasa hadir Gusti Allah terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina sehingga isin ka Gusti Allah salat teh teu karasa teu ngantuk beres salat zikir nyaho-nyaho
Tarhi mata subullahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakedeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cek aku teu karasa amat nya asa lah 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah teh jelema eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere tah eta kakarak awalan da kos kitu teh ketika sholat yang ngeunaheun jasa Allahu akbar kacipta maha akbar na Gusti Allah sebab Gusti Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat Gusti Allah teh al muharrik wal musakkin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasan teh Gusti Allah ketika manehanana Allahu akbar geus leng teu inget ka dieu hiji Allah kosong di jero hate salian ti Allah Allah teh hiji nikmat bakal dan salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedangkan Allah teh boga sorga geus asa nikmat besor non salat teh ngeunaheun Allah 4 rakaat teh asa sakedeung hayang deui salat asa sakedeung asa ngeunaheun dibere maziah nisbat di si eta mah ngeunaheun salat nisbat di iman teh tuh mata ku Gusti Allah dibere beda-beda dibere beda-beda ieu keur carita dedegetan ka Gusti Allah ieu keur carita nu gaib heula mulai Allah mere kuari lantaran dirina geus galengitkeun riya ku cara meunang ti guru teu sambarangan ayana di dieu riya teh kemudian ditapakuran ku manehna dimorokobahan Gusti Allah sehingga riya teh eueuh asal geus eueuh riya ikhlas karana nyana geus bisa ikhlas Allahu akbar ngaji bisa ikhlas sedekah bisa ikhlas nikmat ikhlas teh amis perasaan diri aya di batur riya bakal kanyahoan gaib padahal riya mah urusan batin tapi bisa kadele riya teh budak yang kalem teh budak san ajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu riya kadele pantulah ikhlas seseorang riya jelema bakal kadele padahal mah riya mah urusan qalbu tama tapi ku Allah dibere nyaho nyana teh ieu teh nisbat di si ieu mah gaib urusan riya teh nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara riya jeung teu riyana eta kunaon eta Gusti Allah maha sagala-gala alimul ghaib wasyahadah jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah tuh nikmat lamun geus datang ka dinya alimul ghaib wasyahadah ketika Syekh Syiri Sikti dibere duit ku raja nyana embung ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya naha mama make embung ieu teh dibere duit henteu ah kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeleuna ku Syekh Syiri Sikti duit eta getih dibuktikan lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima kunyana dikekewe kulucur getih ka handap mantap kula embung teh ieu teh getih kadeleuna doang cek Syekh Sikti teh duit ieu teh duit rakyat ieu teh lain kudu dibikeun ka kula kudu digunakeun kana sakumaha mistina lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mantap kula mah jejedis najis teu hayang kula jelema nu narima atuh kadeleuna bae duit jeung loba kabutuhan tapi lamun jelema nu geus bisa deuleu eta teh getih atuh jejedis najis teu hayang sabaraha miliar dia teu hayang getih atuh jang naon getih urang mah lantaran teu bere dedeleuan kos kitu malah nyeun proposal kamari geus mushola kamari masjid kamari dieu majelis taklim hulu anakna ge dijieun proposal ih atuh dadaon duit rakyat haram getih digunakeun kanu lain jalurna getih teh embung lamun nyaho nisbat di urang mah henteu nisbat di si eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan kunyana bahwa eta teh duit getih teh ya Allah ya Rabbi to alimul ghaibi wasyahadah Allah maha uninga kana gaib Allah uninga kana syahadah atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna masyarakatna
kaumna hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban atuh kumaha Gusti Allah bae ai Allah menghendaki baja babari bae gampang jasa tuh janu Allah ya kumaha aing bae Adam teu boga bapak teu boga mah jadi sia jelema atuh nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa indungan geus beres Isa teu kudu aya bapaan geus asal aya indungan jadi bae geus tuh kos gitu di Cikupa oh bapaan jadi bae bapana mudik ka ditu nyana reuneuh ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok gerak urang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah harga awak urang ya urang di awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes pantesna mah nu ieu rada mahal eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang tuh aing mah naik kapan teu pantas pansa teman-teman yang rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik Avanza rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirina jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos kitu sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang maka diri urang ulah anggap diri orang teh sampah anggap diri orang teh tai kebo anggap diri orang teh tai kotok malah leuwih mulia tai kotok di mata urang tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah maharaja atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat nage subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba eueuh nu leuwih ti hamba mantap Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah nah ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh coba ngahamba cari tengah hamba teh kunaon ulah dihargakeun awak urang teh lah sapira awak urang awak kosia so amat daharge kudu ujung daging kotok coba sekali-kali bareng jeung kotok sia Atak cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia barang jeung jelema ketika urang hayang dihareup bae lamun di tukang urang bendus sombong aya di diri sia babari teh lamun daek mobil hayang nu bagus bae embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia lamun ngariung hayangna di kasuran mah aya sia hah tama kiai sombong bin goblok beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tama jelema mah dirina mah iya tuh batur ngahormat urusan batur tapi lamun urusan sorangan mah waduh datang kiai kasuran sia mah kos kitu sarua jeung calo ai kasuran ya kiai mah teu bantes tadi kasuran bere cai weuh amus ya mah mending teu aya tutupan Masya Allah tutupan atuh tah make tutup make tatakan cek cenah meureun deuk nginum tatakan meureun teh eta kos kitu teh eta sombong ketika orang hadir haju awak orang hadir kieu bae henteu ditanya-tanya teu ditoel-toel di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong hijikeun urang jeung batur coba ge lamun ngarasa akur bae dihormat sakitu teu dihormat sakitu diajeng-ajeng sakitu teu diajeng-ajeng sakitu bah geus mulai bagus malah mun dihormat-hormat teh urang ngazana muringkak bulu Mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolong tuh loba amat sih orang keheul teh Allah maha uninga berarti orang aya kieu Kiai Saifuddin yang terhormat Dokter Andes kurang hiji
eta mah geus tinggalkeun kiai kos kitu mah bangpak boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunyana ge heuras kos itu sombong hijikeun coba awak urang ketika awak urang teh hayang dihareup bae hayang dihormat bae hayang dipuji bae sombong aya di diri urang ketika akur mantep nah engke ge geuraheun salat teh ti dia ukuran diri urang kuari lamun urang asup ka restoran lain aing teu pokos kitu mah nya warteg balik potongan aing itu tuh nelayan aing mah tah eta berarti sombong asup ka warteg geus sembuh nah eta boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba ka jelema anu ngapangerankeun diri mangerankeun harta mangerankeun makhluk mangerankeun benda hartina aya karesep sadian ti Gusti Allah na ieu Allah nyahoeun sing hade nu gaib eueuh nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib penting poek bongkleng buta rata di jero taneuh di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sirem ang leutik-leutikna sir ku Gusti Allah mah kadeuleu bae ku Gusti Allah mah kanyahoan bae nu mantek ge sing hade ka bangsa hewan-hewan ulang mulai ngarayap lantaran urang dikanyahokeun ku Gusti Allah ukuran syariat tak ukuran syariat sapira sirem teh geus paehan ge eueuhna naon sapira rambetuk paehan ge eueuhna naon sapira reungit paehan ge eueuhna naon dititah malah hasarot teh paehan bangsa kalabang bayongbong bangsa kitu beurit paehan teh sunah malah cak paehan tapi ketika orang inget karena kamu maha uninga Allah maha kawasa Allah maha segala-gala Allah orang isin bakal mun mangisirem mun bagi sirem orang dek dipaehan isin aing nyeun teu bisa maehan bae juga aing can puguh nyoco can puguh henteu ku aing dipaehan isin amat ka Gusti Allah urang boga perasaan kos kitu Gusti Allah uningae nemantak ge silih tulung antara hewan jeung manusia antara hewan jeung hewan teh silih tulung aya sirem keur di luhur tangkal ka bawah angin teng blus kana cai kadeuleuh ku manuk toed cek manuk teh teh sirem karunya teuing ka bawah ku angin nyana manuk toed nyokot daun plek make sungutna dibawa ka cai kadinya sirem neuleuh bari geus dikalkep ge dibantuan kadinya tah set si daun jambu ditenden di dinya maksudna supaya sirem naik begitu naik karena daun dibawa ku manuk teh dikadaratkeun plek cek sirem nuhun toed aing kudu nama ti kelekep tapi ku anjeun ditulungan gas sesama hewan udah kita saling menghormati geus beres menang saminggu toed keur meujeuhna berkicau di luhur tangkal kapanggih kudu dek nembak diincer toed dia mantep ya sia teh nyaho ka manuk toed kan toed teh eta mah manuk baheula bangsa cangkurileung toed dan geus gari itu ngaranna ge jaket trot tah eta udah korea ya eueuh kan manuk jaket trot teh weuh sareng gunting segala gitu toed cak wah geus diincer ku bedil senapan siremna lo cak sirem teh ieu teh toed nu nulungan aing wah asana terbunuh sirem gegerana datang ka dieu datang ka keletna ka dieu mejeuna dek ditembakeun dicocok bak ngagibeng toed hibar keluar deui sirem
ketemu deui jeung Toed nuhun cak Toed ka sireum lamun sia teu nyocok elek nah ajur aing geus salaman sudah kita saling menghormati Toed jeung sireum hubunganna erat jasa masyaallah ieu keur carita ilmu hakikat teh datang ka dinya urang eta maha uninga Gusti Allah sehingga kanyahoan pertulunganana Toed terhadap sireum. Nah sedangkan man khodama khudiba jelema nu hadam hadaman deui bakal dihadaman jelema nu nulungan bakal ditulungan deui ulah ning manusia jeung manusia cacak-cacak sireum jeung Toed seperti gitu. Ya Allah ya Rabbi aya maung keur istirahah istirahah maung keur kieu aya beurit kadinya teu nyaho maung lantaran nyana ditutupan ku sawareh amrang-amrang begitu ka dieu ka hulu maung deui ka hulu begitu cak maung hei teu nyaho sia aing raja oh cak beurit hampura tidak ada maaf bagimu raja singa cekel aku mau cak beurit teh hampura mau jaku lagi lamun nyaho tuan raja keur istirahah moal bu sahan wani atuh ka tuan raja sia ka dieu naon suganda mah lain tumpukan tuan raja pajar teh mah atuh amrang meh kula keur mencari tuan raja cari naon makan jang abdi jang kula jeung anak jeung hampura agas ini hampura dede nya moal tapi janji naon jangjina tapi di mana sih yang ngalujak di kerekam sih boleh lah geus teu kudu janji jata memang pegawai di dinya geus beres balik we beurit seminggu kemudian iya maung beunang ku tukang ngalamaung jadi make kawat disebut kalabesat teu nyahoan bae kalabesat naon pakai kalabasat aya jaring kawat gede tot besi maung teu nyaho eta kalabesat liangna gede di jero aya daging begitu asup katabrak tate kunci jang ngoncikeun lawangna brek cek maung weuh aing ieu beunang mong cek maung minta tolong sudah ngan bahasa maung mah mong nyaho kitu jauh lain dikira-kira begitulah. Masya Allah kadengean ku kabehan cak hewan-hewan rasakeun siapa jahat rasakeun jahat siapa paehan habak wabeh ngadoakeun komo uncal mah paehan wabeh ngadoakeun paehan yos beres dibawa caritana ka imah nu ngalamaung diteundeun di hareup jol beurit aduh baheula nu nulungan aing deuk dikerekeb henteu teh beuh aing mun baheula kunyana dikerekeb meureunna paeh anak aing terbengkalai meureunna kusababnya naga aing dedeh jeung nyaa anak aing goledeh ku ari sareubeuh ku aing deuk ditulungan bae datang ka dinya rit cak maung naon raja je si aya di dieu ngahaja deuk naon tuh deuk nulungan tuan pan sia make nulungan aing pan pernah tuan nulungan kula waktu kula ndek dikerekeb ku tuan raja cek kula hampura sebab kula keur mencari jang anak kula pan ku tuan raja dilepaskeun wah bener aja sia dek nulungan dek kula suci nulungan cara kula moal bisaeun batur aja coba tulungan atuh aing ke tungguan penting beurang mah ujianna raja ajur kula ajur penting ke penting beres kata gapeting geus harees kabeh nu bogana hees nyaman beurit datang deui ka dinya tek tenang tuan raja eta besi eta digegelan kawat digegelan talina digegelan
malah nyana mawa rombongan. Wahai kaum berit, yuk urang tulungan raja urang, yeuh urang babarengan. Digege-gegelan plok beses raja keluar. Heurit aing nuhun gas ya gas, urang pake perjanjian, kula ulah di dahar, kula engke bantuan, kula ge bakal ngabantuan. Oke gas, transaksinya ada di dunia. Wah tuh nu bantak eueuh dongengna takuari raja ngadahar berit. Mau eueuh embe di dahar teh kebo, uncal, bayawak-bayawak dia tapi berit membungin. Bungin sebab nyana boga perjanjian mah. Kunaon eta? Dedeh jeung nyaah eta teh awal nama si maung ka beurit kulantaran rasa ditulungan mantalanga tulinga jelema nu nulungan ditulungan deui. Masyaallah masyaallah tah eta teh keur carita ilmu hakikat lain bae manusia anu sok tutulung ka batur saat-saat batur keur darurat keur ngasakat ditulungan ku urang beuh luar biasa. Urang mere duit 50.000 100.000 kanu boga ai alhamdulillah ma alhamdulillah ngan sakali paring alhamdulillah nama jaaya nyana teh deuk dahar deuk nginum deuk pake ge ai bungah mah bungah bae jadi bere ieu. Tapi ketika aya nu fakir kamari can dahar kuari ieu dahar dahar nyaho teu dibere ulah 100.000 10.000 masyaallah ujian ngadoakeun ge sadeupa jehe geus mah ceurik-ceurik 10.000 komo 50.000 mah geus 100.000 mah bisa kojot di dinya eta lah ku narimakeunana tah Allah neuleukeun teh uningaeun alimul ghaibi wasyahadah hatena kadeul. Ya Allah ya Rabbi gaib cak urang cak Gusti Allah mah henteu cak urang gaib mungkin cak Kangjeng Rasul mah henteu jagening unggal datang ge langsung dak tebak cak urang gaib cak wali mah henteu meureunanan fadl Allah bae teh mati Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah dibere kaleuweuhan ku Gusti Allah tah eta keur carita manusia jeung manusia digambarkeun toeb jeung sireum digambarkan maung jeung berit. Ya Allah ya Rabbi ku dedeh jeung nyaah sangkilang raja singa tetep bae dedeh jeung nyaah tuh nu mantak ge ku dibere mah masyaallah pohara jasa ku dinyaahan mah pohara jasa ku didedehan mah pohara jasa tah eta teh kayahoan ku Gusti Allah nyana bangsa nyana ngobrol jeung bangsa nyana bangsa sireum ngobrol jeung bangsa sireum bangsa monyet ngobrol jeung bangsa monyet bangsa domba ngobrol jeung bangsa domba bangsa hewan ngobrol jeung bangsa hewan ai baheula mah kapan keur carita zaman sakadang urang ge kan bisa ngobrol jeung bangsa hewan-hewan ngan kabelah dieuna terus aya perjanjian bangsa hewan mah terus henteu bisa komunikasi jeung urang kecuali jeung bangsana deui tah eta teh kanyahoan ku Gusti Allah mah urang mah teu nyaho monyet jeung monyet ngobrol horenganan nyana keur kikituan mah horeng keur trisno keur cicintaan nyana mencrok di dieu ieu mencrok di dieu kitu haju gugubrut horeng di jero nama I love you say bahasanya anak urang teh ya karim atuh eta ge embe sarua bae horenganan eta ge keur sarua bahasanya anak ta eta teh bahasanya anak kurang mah gaib ku Gusti Allah mah teu gaib ya Kangjeng Rasul ge nyahoeun ka bahasa onta nyahoeun ka bahasa sapi Kangjeng Rasul ge nisbat di urang mah gaib nisbat di Kangjeng Rasul mah henteu komo di Gusti Allah mah atuh cacak-cacak hambana nu deukeut ka Gusti Allah kagaiban tirai kagaiban dibuka ku Gusti Allah waliullah ge anu dibukakeun tirai kagaibanana komo Gusti Allah na alimul ghaibi was syahada tinggal deketkeun bae diri urang ka Gusti Allah masyaallah. Lamun Syekh Marupil Kurhi manehanana ti Iran Irak dek ka Iran berangkat begitu datang ka Iran ti Irak ka Iran baheula mah hiji teteh kuari mah jadi dua negara Irak Iran Khorasan baheula mah ngahiji teteh jeung Baghdad jeung Irak kuari mah dua langsung datang ka Iran dek mondok begitu dibuka dina tasna aya sireum
Samarupil kurki kieu bamarupil kurki ngalam tafakur kakarak dek mondok geus bisa tafakur pan kuara urang mah geus dayutan ku ari buangkotan geus incuan 24 can pernah tafakur guruna lantaran urang mah nyana merenung kieu pecek kamarupil kurki anjeun sireum ti mana. Andai kata sireum ti negara Iran kuring teu berat, tapi lamun anjeun sireum ti negara Irak, meureun anjeun boga anak, meureun anjeun teh boga incu, meureun anjeun boga emak, meureun anjeun boga abah, sakumaha kaula manusa sedih ninggalkeun anak, ninggalkeun lembur kuring teu pangker ka negara Iran, ieu teh ari dina hate leutik secara manusiawi mah tetep bae ieu teh berat ninggalkeun Irak kan kulantaran erek masantren rek ngaji demi ilmu Allah tapi sedih ieu age anjeun mun ti Irak dibawa ka dieu meureun sedih amat moal waka kumaha kula mandeg tafakur bae ka Gusti Allah jeung endeg ibadah baheula hayang nganyahokeun anjeun sireum ti mana. Salat zikir dibere ilham ku Gusti Allah langsung nyana ngobrol jeung sireum kitanya sireum aya anjeun ti mana lain ngobrol kos kitu dimeukeun carita doang dibahasakeun urang mah ngobrol kos kitu cak sireum saya dari sana ya tah masih beti tah kos kitu mah ngobrol dari hati ke hati ngobrol lah temen kos gitu bahasa wali mah mentak kewalian mah teu meunang ditembongkeun ku isyarah ge cukup boro-boro bahasa wali bahasa cinta ge cukup ku isyarah itu aya awewe di dieu urang ting teng deui atuh cukup bae bahasa cinta ge cukup ku mata bahasa cinta ge cukup ku isyarah atuh kumaha bahasa wali nah ieu ge jeung sireum ngobrol mun dibahasa urangkeun sireum di mana anjeun abdi ti negeri Irak alhamdulillah dek ditaja bae maneh ieu ayeuna hayang balik deui apa henteu lain hayang-hayang deui lantaran kula boga anak di ditu boga turunan rindu cukup diasupkeun deui ku nyana ka tas langsung disletingkeun deui berangkat deui ti Iran ka Irak deui mangkaning baheula mah pan naik himar naik onta naik himar eta ti Iran ka Irak sabaraha poe cuma dek kanterkeun sireum doang urang mah can puguh can karunya sia ieu carita ilmu hakikat jauh asa urang kunaon eta teh geus diberes sebagian ilmu Allah alimul ghaibi wasyahadah nempel di Syekh Marupil Kurhi keur merasakan nyana teh ku bahasa sireum cak urang mah gaib jacak Syekh Marupil Kurhi mah teu. Ya Allah, maha kawasa Allah, maha sagala-gala Allah. Ketika hamba geus dibere ku Gusti Allah, ese nyaritakeun anak. Moal ka bendung ujianana ketika Allah geus mere. Boh ilmu, boh harta, boh kanyaho tentang gaib. Gusti Allah nu maha uninya, Gusti Allah nu gaduh, Gusti Allah nu boga nyanggakeun sagadaya-daya ka Gusti Allah sampai ngobrol jeung sireum. Tadi mah manuk jeung sireum hewan tama. Berit mah jeung raja singa hewan tama kuari mah manusa ngobrol jeung sireum Kangjeng Nabi jeung onta ngobrol Kangjeng Nabi jeung sapi ngobrol Kangjeng Nabi jeung tangkal korma ngobrol ketika tangkal korma bongkot tak dijadikeun kitu mimbar Kangjeng Nabi dijadikeun mimbar dijadikeun paranti diuk di mimbar kemudian paranti khutbah kuari aya nu mangyieunkeun seorang wanita kaya orang Turki ku Kangjeng Nabi eta kapan kaditukeun dikasisikeun ceurik kadege ku sahabat kabehan suara ngalengis naon teh ya Rasulullah cak Kangjeng Rasul suara bongkot korma nah make jeung ceurik nyana embung papisah jeung kaula mantak diusapan ku Kangjeng Nabi wahai bongkot korma dikasisikeun soteh lain dek dihinakeun tetep anjeun bersatu jeung kaula kuari di dunia engke ge di akhirat di aku di sorga anjeun babarengan jeung kula kakarak eureun ceurika nu matak eta hese urang lamun geus caritakeun ka dinya aya seorang ulama damarna cempor bae padahal mah geus listrik damarna cempor wae dibang meulikeun nu bagus eta deui dipake bang meulikeun nu bagus eta deui dipake tanya kapan kebenaran nu nanyana anakna
ditanya ku anak nah abah kurang tak teu dipake kajin teh di sisi bae pan abah make cempor bae sia mah teu nyaho eta cempor teh ya amanat ka abah sanajan geus make nu bagus kula mula ditinggalkeun lantaran ieu urut abah sia cenah tuh teu kahartieun kan ku batur urang lamun ngobrol kos kitu pajar dukun wah teu mah kieu jadi dukun teh bogos kitu mah kita mau ngobrol jeung gelang bahar kajen kuku mage segala combong segala naon tuh beda dukun jeung karomah dibukakeun tirai kegaiban ku Gusti Allah alimul ghaibi wasyahadah wa huwal